Jadi ayeuna mamang lamun aya hiji jelema nya ngalakukeun pagawean anu goreng lah, anu teu pantes gitu. Eta teh nyirikeun manehna teh jelema palsu. Nah, cenah kumaha maksudna mah? Ieu jadinya misalkeun aya tukang tambal ban, tuluy manehna teh maok. Nah, itu teh berarti tukang tambal tambal ban palsu. Da tukang tambal ban asli mah lain maok tapi nambal ban. Nah, presiden misalkan aya tukang dagang rokok manehna teh nanti ngadon naonnya misalkan ngelakukan kagorengan manehna teh malak ya, atau ngahina batur gitu. Nah berarti teh tukang rokok palsu ya. Coba tukang rokok asli mah ngajualan rokok lain lain malak atau ngahina batur gitu mah. Jadi aya cirina ya. Jadi tiap aya jelema anu ngelakukan kesalahan berarti mana teh lain jelema nu aslina palsu eta teh. Kasus misalkan aya gurunya guru anu manehna teh ngelakuin kagorengan misalkan mau atau cunihin atau kumaha tak eta teh guru palsu da guru asli mah mah kitu guru asli mah ngajar nya sakitu teh amang Korea Mbak, nyanya.